Di zaman Junaidil Baghdadi, Syekh Junaidil Baghdadi teh ahli thariqah Kutubul Auliya, anu murid-muridna teh datang ka ayeuna terus ngaramat tetep bae thariqah teh di atas syariat, secara zahir ngalaksanakeun syariat, kemudian di jerona make hakikat, samemeh datang ka hakikat suluk thariqah ngaranna. Cara-carana terserah guru anu mere ka murid. Atuh wabeh jelema ari lu ka Syekh Junaidil Baghdadi ngaji naga di manehna. Tidinya ulama-ulama fikih teh kapan arele kunyana anu biasana ngajina ratusan ku ari kasedot kabeh ka Imam Junaidil Baghdadi. Sababaraha kiai bahkan nu kandas nu ngaji sama sekali. Nyieun lah nyana perkumpulan ahli fikih fuqaha ngaran dekat debat Syekh Junaidil Baghdadi datang ka Mama Junaid ulah sok ngembangkeun ilmu hakikat atawa thariqah lantaran jelema teh kudu bersyariat. Cik Imam Junaid jaku lagi nu dikembangkeun mah syariat. Tetapi kapan ieu kabeh jelema hayang ngarajina teh muru thariqah jeung hakikat, eta mah kan urusan batin. Tapi tetep bae kudu bersyariat. Ulah ge kapan nu dikembangkeun mah syariat. Tapi anu timbul di masyarakat hakikatna ieu teh mama eta mah kan rahasia Allah. Di teu bisa tetep mama ieu tetap kudu ulah ngayakeun pengajian. Iya tuh kula balamun nu ngaji ge masalah, asal ulah daratang. Sat tetungtung daratang atuh kula mamagahat. Eleh kabeh fuqaha. Dah. Teu bisa. Pokona kieu bae, lamun endeup, geus ulah ngomong tarekat, ulah ngomong hakikat, urang syariat bae kajian hukum ge. Jak kula ge tilok ngomong-ngomong eta mah nyaritakeun teh ahli-ahli hakikat, ahli Allah. Eleh deui. Tetap kajian hukum ge ulah sok mamawa tarekat jeung saha hakikat, kudu pa syariat bae. Ieu bahaya ieu kabeh. Ieu garajina teh ka mama, kami ieu teu boga murid. Ieu pantah mah gerak Allah. Capek aing ngomong sia. Geus kuari mah kieu bae. Urang ayeuna mah ngayakeun musabaqah. Ngayakeun musabaqah. Festival. Coba ini hebatan ahli thariqah apa hebatan ahli syariat. Dik naon atuh cek nyana di musabaqah. Henteu abeh jelas bahwa ieu mah kami bahsul masail ahli syariat. Geus masyarakat kudu nuturkeun ahli syariat, teu beunang nuturkeun ahli thariqah. Tuh masalah hayu atuh cek nyana teh. Tenang bae Syekh Junaid. Hayu kula mah keur carita eleh masalah. Cenah atuh ayeuna mah ulah ngararaji ka kula tinggal di tarahan bae, ulah kuna ngaji, unggal pengkolan tahan ulah ngaji ka dinya. Masalah kula mah ieu mah ibadah ka Allah. Keur aya jelema atuh kula mah ngaji, keur aya jelema maca Quran, kula mah maca shalawat. Geus hese-hese teuing kula mah di kamar bae jeung pamajikan kula kege anakan-anakan. Sia ngomong padu bae. Ali hakikat bagus itu. Gawe nya mah. Sebab nya mah geus pepegatan sabon. Gas. Akhirna karumpul ahli fikih jeung Syekh Junaid sorangan bae. Masyarakat kira-kira urang ieu hirup kudu bersyariat apakah berhakikat? Syariat tuh. Masalah. Cek Syekh Junaid atuh hayu bae geura bersyariat. Ngan lamun teu berhakikat eta teh okos ngait bae roha. Ye, cak ada lamun roh awakan atuh takapan moal kadeuleu. Bener sih. Ngan tetep bae moal karasa eta anggur cek ahli fikih. Eta kara moal karasa ta anggur lamun teu didahar anggurna. Moal nyaho ka hakikat lamun henteu nyaho kana syariat. Iya tuh bener. Saha deui atuh neuk karasakeun ta anggur amis haseum aya teu didahar mah kumaha. Bener cek Syekh Junaid. Nah, kuari coba keunggulan ahli hakikat naon? Jitu keunggulan ahli hakikat mah biasa bae.
Lamun eueuh kaunggulan berarti di stop ulah ngaji. Masalah. Henteu. Kami hayangnya kaunggulan ahli hakikat naon. Keunggulan ahli hakikat mah eueuh naon ngan ka Allah doang maksudna. Kitu ge di atas syariat. Coba buktikan. Dibuktikan wariku Imam Junaidil Baghdadi. Cokot ka dieu batu tilu. Cokot batu tilu. Balangkeun tuh murid-murid kula nu ahli thariqah tuh nu geus datang ka hakikat. Balangkeun. Tilu balangkeun. Hiji-hiji. Balangkeun. Allah 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 cak murid-murid. Balangkeun hiji deui. Allah. Balangkeun deui. Allah. Coba kuari tilu balangkeun ka ahli fuqaha, ahli syariat. Balangkeun. Baik. Haram yang ngabalangkeun bos dia. Ieu haram ya, goblok ya, tolol ya. Balangkeun deui. Ieu hukumna biadab nu kos kieu. Wali haram. Balangkeun deui, balangkeun deui sarua bae. Bedana sakitu. Lamun ahli syariat mah dibalangkeun batu ngocoprak. Mun ahli thariqah mah mun dibalangkeun batu. Allah. Allah. Tah, bertanya ke masyarakat mending mana? Ya tuh mending Allah. Tah terserah. Kula mah balik bae ka dieu. Beda rasa kitu. Tinggal ahli syariat teh nya najaheunya cak nya teh. Lah urang gagugur bae tuh kan tuh jagan teh. Eleh ahli fiqh, ahli fuqaha. Ahli syariat ngaguru ka Imam Junaidil Baghdadi henteu kudu make karomah teu kudu kakaraknya make akal encan ditembongkeun karomah Syekh Junaidil Baghdadi encan ngagerokeun manuk nyana hiber di awang-awang nyana bisa napak sancang encan ditembongkeun karomah kakarak make akal doang. Nah lamun ahli thariqah mah di balangan batu teh eta sebagai gambaran simbolis doang langsung mereka Allah. Oke, coba ge, lamun ahli thariqah mah asalna naon ditajung Allah heula teh lah. Tapi lamun ahli syariat goblok teh batu teh meuleuh goblok sia kae. Cak batu emang aing iradeulna. Tuh kan. Beda sih. Masya Allah. Nanya awewe ge ya ahli thariqah mah lamun nanya awewe. Neng di ka mana neng? Di Allah Karim. Yes. Geus beres geus sakitu dah. Maha kawasa Allah nyieun hamba tersebut ka kula beres. Coba ahli syariat, neng kemana neng? Awas ya kuai. Awas ulah sambat kaniaya sia lamun encan mamawa sepak ka imah aing. Parang sana aing teu nyaho ka Cisok kameureunanan. Syariat. Beda setik tah. Etalah ahli Allah jeung ahli syariat tinggalin ahli syariat. Dagang. Rugi dagang. Rugi. Masya Allah Karim. Allah saat ieu mere gerak dagang rugi selesaikan. Coba ahli fikih. Kunaon mengaji dagang rugi. Aja kudu kumaha teluh kabeh. Beres kabeh ge. Aja kumaha tuh? Mun beres, anak incu nu beres kabeh ge. Dasarna nu ngatukung kabeh ge. Dahar-dahar ti aing, nginum-nginum ti aing. Giliran aing rugi aing disengsarikeun, bara roblok kabeh ge. Dibelem ka ieu imah tolong teh coba. Ahli syariat kos kitu. Je atuh tuh kadenge bae ku anak incuna bah. Atuh rugi sih kok rumah yang dibakar. Gua aja. Jangan ikut campur lo. Gua lagi pusing ikut campur aja. Ahli syariat begitu. Tapi lamun ahli thariqah lain. Maji dagang ku, Bang. Iya, teu kabeh gerak Allah ieu. Urang sakadar ngalaksanakeun. Sabaraha taun untung we kakarek dibere rugi sakali malah mah kula minta deui ka Allah rugikeun deui Gusti. Pan kitu amat tiis sapira dunia atulah dunia mah teu keur ayana nya sakadar gogodan doang ja. Teu keur eueuh masalah. Ngeunaheun ngadegena. Tararis. Tiis tenang masalah. Jaga orang kiai anu narekat gae. Waalaikumsalam Ustaz. Kiai, padi loba amat atuh nu Allah we diayakeun we ka dicokotan. Oh masalah. Coba ka ahli syariat. Kiai, eta mobil aya eta. Oh, mobil ngridit puguh can kabayar bulan ieu ge. Bantuan tah aing tah. Puyang aing ieu.
baheula di budak-budak kreditan we aing puyeng jasa nu kamari mah pamajikan ge dijual ku aing bah beda nada ge geura ahli Allah mah senang kana hati tenang masya Allah tapi lamun ahli fikih capek urang gajan gua ku bang capek jasa ngadengikeunana puyeng jasa beda karasa mentak ngaji teh kapan supaya tiis kana hati boro-boro anu ibadah nu teu ibadah ge perasaan di ka sorga bae aduh geura jeung ngaji di dieu urang salah ge hampir ka sorga hampir tiis perasaan la iyalah wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi moal mampuhan jelema iman lamun henteu ku iradat Gusti sanajan dek iman tapi lamun ku Allah henteu dikersakeun mah atuh tetep bae dicingan dina kafir aya fula moal kawasan nyana kufur tina iman padahal mah nyana teh de kufur tapi teu dikersakeun ku Gusti Allah sanajan nyana boga maksud de kufur tetep bae teu dikersakeun ku Gusti Allah mantep berarti ieu urang teh kumaha cakersaning Gusti iradat Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi mantak doa eta teh dibaca orang ge dina malah mah diterapkeun dina tahiyat dia mah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika malah ditambahan wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minal zalimin limadza ya Rasulullah kunaon emang kutuan sok ngadoa eta bae ieu Ummu Salamah sanyana anak adab hirup teh baina usbu'ain min asabi'il khaliq min asabi'illah aya di antara dua kehendak Gusti paman asya'a lamun dikersakeun ku Gusti Allah naja salamet waman asya'a dhalla wa zaga namun dikersakeun ku Gusti Allah sasar cilaka hanya Allah lah anu nentukeunana urang hanya munajat ka Gusti Allah antara salamet jeung teu salamet Allah nu nentukeun antara sugih jeung susah Allah nu nentukeun antara mahmur jeung cilaka Allah nu nentukeun seakan-akan kabeh ge ieu teh okos nang urang kaayaan negara model kos kieu teh hakikatna mah nang Gusti Allah sebab kudrat jeung iradat Allah teh ieu aya di Allah secara mutlak urangan sakadar berupaya doang nu nentukeun tetep bae Gusti Allah urang datang ka dieu seperti nang urang daratang ti mana ti mendi daratang melalui kendaraan nu ngeteng nu sorangan okos nang urang hakikatna mah nang Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi lamun urang sadar kadinya moal kudu bingung-bingung lah saya geus kawin encan aja emang teu hayang atuh encan dikersakeun ku Gusti Allah atuh tenang we sih sakali dikersakeun mah sanu nyaho sekaligus 4 sapoe kawin usia gede hate bat ieu tuh kersaning Gusti tah urusan kos kitu babari tiis kan kana hate coba lamun ke ahli syariat enak saya can kawin nyaho ye babaturan aing geus karawin kabeh tinggal aing ya aing teh jore-jore teuing sebenarnya mah ieu mah sana Gusti Allah teu merhatikeun ka aing mulai ngepek ka Gusti Allah segala kurang perhatian lah naon lah syariat begitu bae tapi lamun ka Allah ngeunah siapa yang can hayang kawin sanu teu hayang atuh kawin pan atuh encan atuh encan dikersakeun ku Gusti sugan atuh sian gegeran-gegeran 1.000.000 kali hayang-hayangan aya Allah encan mah tuh jamoal atuh geus bade siapkeun ti kuari ji atuh ti keur ieu aing geus siap bae ngan atuh aing encan dikersakeun atuh kumaha sia lamun dibawakeun kuari ku aing dek dibawakeun sa dek dibawakeun awewe lamun dibawakeun awewe andai kata nu geulis Allah teu ngrekesakeun mah henteu andai kata aya nini-nini tapi tulisanana aing kudu kawin ka di nini oh masalah sia kok bisa jadi kieu aing jadi wali ku hari tenang aing ngirup ku hari iya tuh kumaha Allah bae elehon nongtot kumaha Allah bae sih kumaha derap-derap keunana
ngeunaheun jeung ahli Allah duh bingung keluar ti majelis sendal Maji emang kemana atuh meureunnan digerakeun ku Allah kudu aya nu make atuh masalah leungit ji atuh emang tatadina ge nang meuli duitna ge atuh ti Allah ieu haju kuari dipake ka dieu dipake ku batur masalah haju maju moal make sendal atuh teu make sendal ge atuh sapira suku jang kena ge bakal dikubur urang dikatanekeun senang kana teh Masya Allah maji boga ilmu tuan atuh geus kitu bae gerak Allah memang moal diteangan ge atuh lamun lain milik ulang mah moal geus teu diteangan ge aya malik milik urang mah atuh ge aya deui geus kumaha Allah bae lah sapira suku dimanja-manja teuing masyaallah ku ngeunaheun perasaan nikmat kana hate teh coba lah ngaji bede emang leuseunat goblok ge jelema ongko ngararahi engko baralik sendal tolol jasa emang meureun mah aja osok maling atuh sarejan osok ke pan aing mah maling ge sendal jepit doang ieu bahkan sendal kulit bara roblog kabeh ge geus sabaraha kali maling atuh aya 5 mah atuh 5 ge ieu sendal kulit hiji atuh geus babad goblok kabeh ge siana ge termasuk gara roblog tolol kaluh wae jeung kiai-kiaina dah hareudang jeung ahli syariat lah hareudang wae hareudang wae masyaallah coba ge lamun jeung ahli hakikat beungeun ngaji tas di mana ngariung aju menang berkat atuh tamakan urusan Allah kadang-kadang menang kadang-kadang teu lah atuh sapira berkat amplop menang tidak masalah kos kitu ilah tuh pokokna geus kumaha Allah bae ya urang gerak-gerak nang Allah cicing-cicing nang Allah dibere-bere nang Allah geus kumaha Allah bae senang henteu ieu beureum berkata tinggalin sabodo keur di dahar bae ku batur masalah lah sapira berkat jak kamari ge meunang berkat di bae kene geus ngeunaheun ka tiis kana hate sejuk geus sedeng tangan nasehatan batur ge sebab kos kitu geus bake saudara-saudara sekali mah majeuna Ji, ente bangun kepat, ente benang berkat, buara roblog panitia kabeh ge, tarolo, ya, aing abong-abong panderi, bat bit bet bae, ya aing dirinya lalaunan mobil, dut-dutan ge, tetep bae, wayah poho bet, tolol kabeh, saing moal deui aing kadinya, ji atuh disusul bae, sabodo sia geus, kata dek disusul, los bagi 2 jeung aing, kadangnya hareudang teh cara nu tadi lah